Ambeh isuk ngonten di Gunung Paranje. Tapi sia tuh ngade ngomong siapa tuh aing bantuan. Tadi ngomong gitu, saya rencanakan gitu. Rek ngonten. Di ditu. Saudara Ija nak mena. Ah, isuk teh rek ngonten aing teh isuk ek ngonten ek milu maneh. Ek milu. Syukur atuh ada yang hiji mah. Cenah hiji. Pan kieu. Kumaha budak kumaha. Dengekeun deh. Sok. Ya heulah hiji-hiji saurang-saurang. Aing teh ngomong gitu. Saurang-saurang. Aing teh ngomong anjing. Dengekeun cicing bae aing heula aing. Seg. Aing di imah kana Bodo amat. Karsa 5. Aing teh inisiatif. Bodo amat. Da jigana ente pasti di dieu ya. Ente di dieu. Ya, saya teh ka dieu. Moal kaburu, aing moal kaburu. Tadi uruk salam. Bodo amat. Tuluy mere Bodoh. mere solusi jangan konten di Gunung Paranje. Bodo amat ngomong sorangan sia kok. Pusing aing. Sebenarnya ereng kalanjutkeun konten moal. Aing isuk kala buah, aing isuk mah. Nya be kala buahnya be. Isuk mah daripada mikir si budak. Kang geus ngechat euy ge. Keun. Ngomong sorangan. Keun. Oh, tuh keun. Keun bae keun. Cicing. Saurang heuh. Cicing. Monek maneh heula. Ieu lah teh mana cicing. Cing. Jadi kieu sambung teh sampai No. Iya. Gunung Paranje. Ieu mah Gunung Paranje. Anta moal kade lain anak embe lain Gunung Paranje. Tadi geus ngomong aing teh kumaha Gunung Paranje. Tinggal sepira anak embe naon. Langsung cerikan, isukan ge aya deui. Geus tenang. Aing lain nguruskeun anak embe, isuk rek ngonten maneh milu moal. Ya, maneh marek ajak ngonten teh. Cik badami tadi keduaan teh gitu. Itu Terus sih. ada main hal lieur aing mah Si Rabel rek diajakeun moal teh. lah sepura mah tuh di warung. Maneh meuli kopi jeung rokok nya. Tanggi urang ngopi di dieu geus budak mah kan antep kan cenah ngomong sorangan. Kemana maneh? Beli kopi, yang rokok. Aing hiji. Hayang. Si goblok arek kana Rokok jeung kopi we ngedenge.